A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi, amin ya rabbal alamin. Kitab Safinatun Najah, logat Sunda, bagian kahiji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngawas kana ieu kitab Safinah kalawan nyebat jenengan Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunia sareng di akhirat. Sifatna Allah Ar-Rahimi anu maparin nikmat alit di akhirat wungkul. Alhamdu ari sadaya puji lillahi eta tetep kagungan Allah Rabbil alamina anu mangeranan sadaya alam. Wabihi sareng eta tetep ka Gusti Allah. Nasta'inu nyuhunkeun pitulung abdi sadaya ana umuri dunia kana pirang-pirang perkara dunia wadini sareng agama. Wasanna sareng muga maparin rahmat saha Allahu Gusti Allah wasallama sareng kasalametan ana sayyidina kadunungan urang sadaya Muhammadin tegesna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyyin anu jadi panungtungan para nabi wa alihi sareng ka kulawargina Kanjeng Nabi wa sahbihi sareng ka para sahabatna Kanjeng Nabi ajma'ina tegesna sadayana. La haula teu aya daya wala quwata jeung teu aya kakuatan illa billahi kajaba ku Gusti Allah al-aliyyi anu maha luhur al-adimi anu maha agung. Paslun ari ieu eta hiji pasal arkanul islami ari pirang-pirang rukun Islam. Khamsatun eta aya 5. Syahadatun tegesna kahiji syahadat an kana saestuna kalakuan sareng tingkah la ilaha teu aya deui pangeran innallahu kajaba Gusti Allah wa anna Muhammadan jeung saestuna Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullahi eta utusan Allah wa iqamus sholati jeung ngadegkeun salat wa itauz zakati jeung mayar zakat wa shaumu ramadana jeung puasa di bulan Ramadan wa hijjul baiti jeung munggah haji man kajalma istata'a anu kaduga man ilaihi kana munggah haji sabilan di jalana. Paslun ari ieu eta hiji pasal arkanul imani ari pirang-pirang rukun iman sitatun eta aya genep
antu mina tegesna yen ngimankeun anjeun billahi ka Gusti Allah wa malaikatihi sareng ka para malaikatna Allah wa kutubihi sareng kana pirang-pirang kitabna Allah wa rusulihi sareng ka para rasulna Allah wabil yaumil akhiri jeung kana poe akhir wabil qadari sareng kana papasten khairihi tegesna alusna ieu papasten wasyarrihi jeung gorengna ieu papasten minallahi eta ti Gusti Allah ta'ala bari mahaluhur Allah. Sakitulah wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.